Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Helmi Zarana Gifari di kelas Bumi MIPA 2. Di dieu Abdi bade macakeun dongeng. Judul dongengna Galak Jadi Hideung. Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nau balong. Suhetang ngagegel kana tangkal huni. Buntutna dibelitkeun kana pancuh. Tambakan belah dieu. Awakna malang dina balong tea tuluy diayunkan goplak dipake nau balong tea. Tekung silila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Jo datang gagak kadinya. Haritana mah gagak teh buluna bodas ngeplak. Kujujuk corok we laukna dipacokan nepi ka beak. Lauk nu baredak mah. Ku oray sanca katempoan gagak maling lauk. Geuat digegereukeun tapi kalaka beuki ngahajakeun. Atuh oray ambek sabrut bae diudag gagak teh. Gagak teh hiber ku orang diobrot. Gagak teh bingung da diberi wae sieun katewak. Kabeneran aya nu keur neulem, gebrus we gagak teh asup kana ka jero pijaanana. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng. Barang jol oray sanca teh panglingleungeun da jadi hideung lestreng. Pok we oray sanca nanya, "Maluk hideung, maneh nempo sakadang gagak teh bieu ngalewat ka dieu?" Gagak teh sorana digedekeun, ngomongna ge basa Betawi. Da sieun katara teh katempoan, "Enggak." Tah, kitu sasangkala manuk gagak buluna jadi hideung teh jeung soalna gak.